Nah, seperti biasa berhubung di imah wadegan saku kita mancing saja yang umpan biasa, umpan cacing. Ayo tes saja kegacoran umpan cacingnya. Nah, apakah mau dimakan? Iya berhubung balongna laukan euy. Ayo we dialaan, dipelak henteu kuat sarang ge. Mana rai? Oh, aya tah euy. Kulibekan mah euy. Aya dah. Aya Roy. Mana Roy? Tah aya. Ayaan euy. Oh, oh, oh. Wah, ternyata aya jair euy. Oh, lauk lagi tah. Tah rai 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 rai. Ah, sepek deui euy. Apakah ikan nila? Iya, oh bener lauk nila kembali tuh. Lauk nila babon lagi. Jadi montoknya senajan balong leutik oge balong nama marontok tuh. Yuk orang ieu heula amankeun heula nya. Teo. Nah, jadi karena menang dua nya orang lanjut lagi tah alungkeun deui eupana. Masih eupan cacing mah hiji ge awet euy. Jadi eupan cacingnya sapotong oge awet tuh. Bisa bertahan beberapa kali ngalungnya. Asli tah eta mah aya euy jadi eueuhan hai. Ya kita alungkeun deui lah. Marah tareh menang loba berhubung ieu teh geus buritnya. Sakedeung deui mau dipasak euy dikarenakan sakedeung deui teh tareh adzan magrib ieu teh. Heula. Hew. Hew. Jadi ini mah sabari ngabuburitan wae nya tah. Mana euy. Eueuh. Jadi balongna teh asli beak laukna ieu mah. Cara ayaan meureun lai. Sok rai tah. Sok naon ieu euy jair deui wae dah, bae. Jair lagi nya. Sew. Ieu meuni baru hikeu kieu euy laukna oge tah. Jadi ieu teh lauk teh eueuh balongan balong teh eueuh laukan euy. Cigana nama aya hiji dua mah gan teu loba tuh. Sesero mah kieu teo 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 lauk jair deui ah pas euy. Nasa ini dah. Ayah, leutik. Jadi kalah menang anak petok euy tah nu kieu anak petok teh tah. Jadi anak petok teh nu